وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambah juga maksakeun sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Dua remunggaran nukelar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antara hamba manusia beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuk rami antawis pameget istri nulan nyontok Kangjeng Nabi. Cunuk waktu nyambut catur nyungsi pasini birahi supaya anu ti heula munggaran pakait ati sejasilih pikaheman sang badan titip diri da mugi kauntun tipung laksana paneja ati supaya anu ti heula geus moal galidir deui siloka kang kalung kembang mangle tawisna ngahiji sagagang kembang kaheman sarang geui kembang kadeudeut. Pingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neleuman leuwih ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi tong jejerih lamun seuk meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dina nyacasna keratas bodas hidup dua anak-anak king sejang ngotretkeun kareteg ning ati nu disaluyungkeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu pinuh ku kacinta wancin nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulit gunung-gunung belah kidul linduh ieu mata timpuh sakolebatna ingetan lalakon bangsa katuka. Anjeun duaan melesatkeun gondewakanya wirehing rumah tangga dek dibubuh ku sifat asah asih jeung asuh malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komo deui lamun rokok. Bunarau telah ngaharulang para asatidah kori-koriah mubaligo tokoh agama alim ulama kiai santri MUI DMI anu hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuh lemur tikawit kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB anu hormateun simkuring. Ibu mewah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Ieu urang teh baroga dosa mata kudu istighfar. Nana gerhana boga dosa naon dosana telak. Ayeuna ibu boga dosa naon dosana kukulunu. Jadi duana nage ieu teh baroga dosa. Nyati mana heula atuh cep ustad teh da sapoe ieu teh ngalebetan opat agenda jadi ieu nu terakhir mata panon ge rada nempo ibu teh teu kaciri mata kampura dangdan setekar kebek ge teu kadeuleu aduh ai sapoe opat nu meureunnya meureunan atoh jeung bunga boro-boro panggung kahiji kuring tetuang nelaan nu kadua kuring tetuang nelaan nu katilu ge juga tanyakeun ka soreang tetuang nelaan ka dieu pan di dieu ge lain tita dahar langsung tita ceramah tapi da ustad mah tara loba barang dahar di nu hajat nah geus sadar diri engke ge di bahana ulah nepi ka di dahar ongkoh dibawa ongkoh tah nu rugi mah dahar henteu mahanan henteu. Hadirin kaum muslimin, ibu teh boga maksud dituju, boga maksud diseja cenah bejana ya terek pangaosan. Ai ngaran pangaosan teh kudu hade pangaosna, pengajian kudu alus pangajena. Sabab meuli pulpen ge keur nulis, meuli jam teh keur nuduhkeun waktu. Mun dagang hayang untung, mun tani hayang hasil, tah ari ibu pangaosan hayang naon. Bisi hayang panggih jeung urang.
Cek ibu pengawasan teh hayang menang ilmu, geratanya ke ketua MUI naon fungsina ilmu. Maka MUI bakal ngajawab al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi nah kanyataan ku ilmu urang tapi hirup paroek wae. KBG arapal ilmu tahajud geuning unggal peuting hees. KBG arapal ilmu infak jeung sedekah geuning pedih. KBG arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wata simu bihablillahi jami'a tapi nah ustad ge sok pasea wae. Ibu ge arapal kasalaki kudu hormat geuning duit leutik mah hayang nyekek kasalaki. Berarti lain urang teu boga ilmu ngan ilmu can jadi cahaya keur urang. Matak boro-boro mah ngoncoran hirup batur, ngoncoran hirup sorangan teh cantang tuh bisa. Saha atuh jalma nu bakal menang ilmu? Jawabanana hiji, jelema nu bersih hate. Matak nu kudu ku ibu didangdanan lain awak tah hate. Dangdan awak babari kulit hideung hayang bersih meuli we skincare. Skincare kabedag dengan sangu henteu beungeut bodas awak begu. Di skincarean eta beungeut bodas da kunuk marenge. Matak geulis mah basajan pek ibu dibodak pek ibu di lipstik ngan kudu bareng jeung amis budi ulah wedak kanel bibir beureum ayeuna haseum beungeut. Batur moal ngahargaan wedakna, batur moal ngahargaan lipstikna, tapi batur bakal ngaragaan karena akhlakna. Rambut gondrong bukan pembohong, lebih halus daripada didasi dijas aya aspal di lalebok. Weh. Tah hadirin kaum muslimin, ilmu teh bakal cicing dina tilu. Kahiji kolbi, kadua kauli, tilu fi'li. Kolbi hate, kauli ucapan, fi'li pagawean. Jadi lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu, geura taong geus si hatena bersih, geura taong omonganana tara nyiegeun batur, geura taong sifat hirupna tawado. Tawado teh ngahargaan batur, boro-boro kolot, boro-boro aki-aki, budak leutik bakal dihargaan. Nah, guru urang. Budak ibu pasea sajam jeung budak tetangga 5 menit pakaleng-kaleng. Coba indungna 7 tahun memusuhan ken. Nya. Matak budak oge guru, hayam oge guru, matak ulah amek-amek teuing kana hayam teh usapan guru teh. Naon nu teu manfaatina hayam buluna eukeur kok dagingna, sumber gizi endogna, sumber vitamin ti kotokna, eukeur aduk tulangna, seblak tulang. Awak ibu sagelis-gelisna ibu emeng enjing ngenog teuneun di warung batur bangkrut warung batur. Matak geulisna manusa harga dirina manusa gumantung eusi hate nu sabenerna. Nya. Orai lalajoan orai guru ibu orai ge ganti kulit ngaran anger. Tah ieu teh pengajian teh kade urang teh karek ganti tiung, karek ganti baju dah hate mah teu ganti-ganti. Matak pengajian mineng, pohoa kasalaki ge mineng. Pengajian mineng jeung dulur teu akur, pengajian mineng jeung tetangga pasea ngaji nu mana nu keur dipigawe. Aduh. Jigana isuk ibu-ibu bakal demo kasih bapak eta. Tapi pan heueuh, Pak. Matak cek ilmu urang Sunda, cek urang Ciparai, ngaji teh kudu tilu rupa, hiji ngajirimna dirina, dua ngajinisna rasana, katilu ngawujud dina bentukna. Tah ngaji teh kudu katempo jirimna, ngaji teh kudu katempo jinisna, ngaji teh kudu katempo wujudna. Matak lamun ibu jeung kuring bener ngaji, ngajirim dina diri katempo akhlakna. Mun Allah boga sifat Rahman Rahim, maka urang kudu ngajirimkeun Rahman Rahimna awak urang nyaahan, asihan, deudeuh. Ngajirim dina diri, ngajinis dina rasa, tah rasa urang rasa batur, nyeri urang nyeri batur, cek ilmu kolot, jang ngaji teh sing tamat bismillah teh bisa ngapung. Cobaan ke Bang Zulti dianya maca bismillah dulu ngapung tina loteng paeh gitu. Lain ngapung awak tapi ngapung hate, ngapung awak teu boga jangjang tapi ngapung hate sanajan teu boga jangjang tapi urang ngapung pamikiran kaditu, anak urang keur teu dahar ngapung rasa urang kaditu kirim behas. Tatangga teu boga imah ngapung kumaha lamun teu boga imah teh urang bakal nyieun rawe-rawe lantas balang-balang putung gotong royong udunan saketip belah sapeser akhirna jaradi imah nu miskin ngawujud bahagia batur parantos ngaji nepi ka dinya rek kitu wae we hirup teh nya rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang ibu dihina batur nyeri ibu ge tong ngahina batur ibu nyiwit batur nyerieun atuh batur ge tong nyiwit ibu ibu ngahina batur batur nyeri ibu ge sarua nyeri nalika ibu dihina batur weh tara teu keprokan saurang
Mata hirup teh ternyata ukur disebut, nah maka jeung kudu legeg ku panyebut. Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, karek disebut batur, mata teu pati hayang disebut ustad. Nah sok sieun teu akur jeung pagawean, hanas disebut ustad ai gawe ngewa ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, cua ka batur, ngewa ka batur, manya aya ustad kitu. Apan ustad memboga tugas warasatul anbiya, pewaris para nabi, tah ayeuna urang-urang geus disebut ustad ku batur, mana gawena? Apan ustad kiai ajengan teh warasatul anbiya, pewaris para nabi, nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Urang ngacung, ustad mana nu pernah ngalaman baru sampean ladang tahajud. Lamun di Ciparai aya nu pernah ngalaman baru sampean, kuring yakin lain tahajud eta mah asam urang. Nabi ngawariskan ilmu bager, ya Rasul aya korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Nana gerhana cek batur ustad pen tajamna dibikeun moal. Tah ibu teh keur naon nungguan ti Isa aya deuk suudon wae mah teh. Paur ieu tibatan jadi pahala mengadon daroraka, mending balik cik urang mah. Tapi pan ibu ge sarua boga barang anu alus dipentah ku kuring dibikeun moal. Tah sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Urang teh geuning ukur disebut, nama jeung kudu lege. Ibu gelis teu kudu cumentil, naha geus kolot. Budak ngora gu cumelis pek bae. Pak Ustad sareng yo bae. Coba nini sareng yo cekek aing mah. Naha geus beak modal geulis gumeulis keneh. Sabab nu ngaran geulisna di alam dunya keuna kuruksak anger we, hirup mah menuju kana alam pikoloteun, mata geus kolot tong sok asa aing budak ngora. Ilmu segala dileg-leg. Baheula keur ngora. Ngadahar buah ngora ge dorok teu hasil. Coba ayeuna ibu ngadahar buah ngora, isuk ge ka rumah sakit. Matak gerari ren nuangan buah ngora. Ya, abah nuang sukro keur ngora dorok matak resep nu ngadenge. Cobaan aya geus kolot ngadahar sukro gaduneng bal di jero. Kadang-kadang huntu kateleg sukro keluar. Matak hirup teh Allah mere umur, Allah mere karuksakan ka awak urang, sangkan manusia sadar yen hirup urang teh aya nu ngatur saha Allah taala. Matak hirup mah pek tarimakeun, halis geus alus geus we antep. Ieu mah kerogan ti kupat lo, balik teh dieu pas ajun salaki leungit hiji. Bulu panon geus pono panjangan, keur mah ieu teh geus peuting, kata mah bulu panon panjang, kieu pan ngicet. Balik ti dieu mau motor ti kusruk kana susukan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon. Boro-boro ibu da urang teu kuat yang seuri. Sabodo da pengajian geus peuting kieu mah diseriuskeun karunya. Baeknya watir untung teu baralik oge atuh. Matak nu ngaran hirup kembali karena konsep si hate. Hakikat nu ngaran hate ibu jeung teri meunang kene teri. Teri bangke malas 1000. Coba nu geulis maot teuneun di pasar digemuk pasarna. Ayu payu. Nya matak harga diri manusia lainna pangkat, lainna jabatan, lainna kekayaan. Tah si hate. Nu miskin sangsara imahna butut tapi tibra tara pernah cokot-cokot kana barang batur narimakeun kana kamiskinan. Nu beunghar gedong sigrong mobil mewah sabat jabatan loba tapi naha butuh keneh duit leutik ti rakyat nu leutik ongkoh gedong ongkoh mobil tapi naha ngokodan duit nu leutik ti rakyat leutik hakikatna panon urang nempo si eta beunghar hareupeun Allah jelema sangsara matak butuh ku duit leutik ti rakyat leutik ge sangsara nu kitu patut. Bapak pikir wae. Yo atuh ku bapak ceramahna yo. Ayo orang keur ngomong gitu mau. Nah itu lain ku bapak wani teh. Moal mungkin disebut gede tanpa aya nu leutik, matak tugas jelema gede pikanya jelema leutik. Moal mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin, matak nu beunghar kudunya kanu miskin. Ibu tong make kongkorong ka jelema nu teu make watir karunya keur membatur teu make kapana katamah dipapanas 40 gram. Kumacak nu gigireun singku garong.
tempo tatangga bisi teu make gelang laan gelang teh ulah mah panas batur ieu mah sidik batur teu make digibrig-gibrig hayu ngaos atuh puguh araleun sia teh mata naon harta beuti somongkeun gedong sigrong mobil mewah sawa lega tungtung hirup mah sarua gedong sigrong balikan joreng kedong sawa lega dikubur di sawah batur mobil mewah ge dianterkeun mah ku pasara hakikatna si miskin nu gede jasa miskin mah aya nu maot pengeulana nyokot pacul nyeun kuburan aya nu maot pengeulana nyokot pasaran aya nu maot pengeulana nyolatan aya nu maot pengeulana tahlilan si miskin tak lamun di dieu aya jelema beunghar sombong ka nu miskin cing lah kali-kali mun nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan manusia butuh ku batur mata ulah coba-coba goreng jeung ibu make tiung menang batur, make baju menang batur, senal menang batur, maot dikubur batur, disolatan batur, ditahlilan batur, neangan alasan naon sabab urang bet goreng jeung batur, naon alasan? Hirup mah kanu salah entong ngewa, lamun ibu ngewa kanu salah berarti ibu ge teu bener. Hiji, hese. Lamun ibu ngewa kanu salah berarti ibu ge can bener. Apaan tugas bener mengoncoran jelema salah ngomean jelema salah. Ieu urang bener ngewa kanu salah. Nah kudu kitu jelema bener kudu ngewa kanu salah, ngoncoran nu salah. Nu bener mah matak jelema nu bener tapi ngewa keneh kanu salah geus teu nyahoeun bener nu sabenerna. Aduh, tinggal bapak-bapak nu belah ditu. Kunaon bapak? Teuing nunutan teuing naon. Moal mungkin nana gerhana bisa ceramah di dieu lamun eueuh dua anu berjasa hiji nu hajat nuhun bapak hajat parantos ngulem nah aneh ieu mah ustad mah gejeng nganuhunkeun ka nu hajat biasana nu hajat nganuhunkeun ustad teu kuring bedek tibalik kuring we nuhun ka nu hajat nuhun nah jadi ustad loba nu ngulem pan lumayan sawah kabeuli mobil kabedag pake miskin katulungan yatim kabantuan batur nyieun masjid kasumbang kunaon eta ku loba nu ngulem matak nuhun bapak oh ber we pengen teh ieu nu hajat teh ieu nya tuh nuhun nu kadua bapak hajat geus ngulem kuring datang jamaah eueuh na urang dek ngomong jeung temok matak nu kadua nu kudu dinuhunkeun kuring ibu bapak nuhun ieu geus hampir jam 11 nepi ka daraek keneh hoyak ieu di dieu nya ibu ieu teh waktu hees lain waktu kikieu nyaho da urang mah henteu cinta nana gerana cenah teuing sieun dikadek ku salakina mata urang nama saha sebenarnya pak jadi ibu lalajo kuring ibu ngupingkeun kuring hampura sakadar lalajo cangkangna sabab ibu teu apal isi hate nu sebenarnya nya bener tuh otak geus tong nyebut al-mukarram bener gerhana preak disebut al-mukarram ringkak bulu punuk nah leuwih nyaho kana kagoreng patutan diri sorangan katimbang nyaho kana kagoreng patutan batur urang teh mata ceuk batur al-mukarram beureukeuteup seuri katipu manya aya al-mukarram salat subuh kaburangan matak jelema nu alus jelema nu mung wawuh kana kasalahan batur tapi wawuh kana kasalahan diri sorangan matak gerah kotek tak laku lampah sorangan lain kudu ngotek tak laku lampah batur teu pengajian bae kan ini teh warga di dieu teh loba nu teu pengajian bae tong diomongkeun dah hakikat ibadah mah beunang ku itu salakina datang mah naha teu ngaos heuh pan teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki geus bener eta coba ieu maksakeun maneh teu diizinan ge taros ka ketua MUI teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki demi Allah taros ka PMUI demi Allah ya itu teu datang ka dieu teh bisa jadi tanpa izin ti salaki nyangu masak pak urang tuang nya sok dekul barang dahar ibadah gede ibu teu sadar salaki ibu aya papelengkingan na kursi nungguan ibu bari hatena geus ratu bari amek darah kaluhur beureum beungeutna naha sangu eueuh bepengok awewe pangajian lila leuting saha ustadna teh nya ayeuna teh keur gituan balik ibu ti dieu pancuk nyengor da beuteung lapar ti mana ibu kapancing di mana pengajian matakna datang cek aing oge atuh lain ngecedog wae di imah mak nyala da ngaji jadi masehan salaki
mata kadang-kadang nungaran ibadah benang nama kuno teu datang bener mata nu disebut ibadah teh naon hampura ieu ibadah ieu pengajian alus cantang tuh ieu teh karek kembang kembang teh can dipentil tina pentil geus sok murag teh jadi buah mana jelema nu jadi kembang heuh ayeuna balik ti dieu kadang-kadang jadi pentil murag pan isuk ditanya kunaon jiga nu tunuh pangaosan peuting nana gerhanana telat batal tah poe ayeuna oh gitu oh bapak-bapak bisa geus batal tah tuh nya coba nu teu datang moal ngomongkeun telat moal ngomongkeun ayeuna ibu menalajo kuring ngupingkeun kuring bisa jadi isuk gujrud ngomongkeun kuring coba nu teu datang nyaho henteu ka dieu henteu teu ngomongkeun teu apal matak jelema nu teu apal minim dosa jelema nu apal kadang-kadang mukakeun dosa tadi dia saha nu bakal loba dosa tah nana gerhana apanya mau keterangan tapi ngarempak keterangan tuh bingung dapat jadi ustad tidak hayang meureun itu loba kana nu ngulem jadi akhirnya teh bingung matak bibisi di dia aya nu hayang yeuh merek mic ya udah cek bapak teh urang mah ngocobrot di huruf panggung teu payu da lain takdir mata hirup jelema takdir lain ayana baju takdir lain ayana kopeah takdir lain ayana wujud tapi takdir mah kun payakun Allah nu boga jadina gerhana kikian teh ngajalankeun takdir pangeran da teu hayang jadi penceramah cap udah sok pikir wayah kieu mah cobrot di dieu betul mah keur sare tibra dahar mirasa urang ibu ripu tapi nah atuh bet ngajalankeun heuh pantakdir datang teu bisa ditolak sanajan hayang moal bisa datang matak takdir mah teu bisa dipikah hayang geus datang moal bisa ditolak ngajalankeun takdir lamun ibu lalajo kuring na aya merek ku ustad sok tinggal da eueuh atuh dengaran ustad mah abdi ge apal udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek urumu itu geuning ngungkug pan urang mah ngingki geuning ngungkug nu ngajemput di ditu urang geus di dieu pan aya warung belah ditu geuning ibu cinta palih mana pangaosan mending tong tulus ustad ge telat bari ka urang gitu saking tuku saking kukuring teu dianggap bae da eta mah cangkangna baju mah cangkangna calana cangkangna ieu ge ceramah teh cangkangna eusina mah tah eusi hate nu sabenerna ayeuna ibu pengajian alus cantang tu gumantung eusi hate anu alus matak isuki bubar ngaji dia bakal katempo akhlak nu alus pangaosan alus hate alus hasilna jadi alus pangaosan alus hate kotor isuk dengekeun nu gigireun diomongkeun meureun sia eta mah pengajian hees heula kudu dahdir kuring diomongkeun entong tong ulem dina negarana telat wae bae nu hajat diomongkeun teu ngarti-ngarti nu hajat geus peuting kuat hakaneun padahal pangaosan alus tapi nah hasil jadi kotor bongan hate anu kotor salat alus kudu bareng jeung hate nu alus bubar salat bakal katempo tawaduh hirup sanggeus salat bubar salat alus hate kotor bubar salat melak cangking dina kelek asa aing pang salat sarolat atuh oi neraka kos nu sia nu gableg wae teh tong sok kitu da bapak ge ngalaman ngedul jiga batur mata kanu teh salat kudu nyaa lain kudu dituding neraka naha balikeun alak bapak ngari bapak salat ti bareto gitu dileutik nepi ka ayeuna geus kolot salat teu pernah ninggalkeun kitu ubat apaan bapak ge pernah ngedul ngan pedah batur mah nemrak kedulna ayo urang mah disumputkeun ayeuna teh ge teh keur nyumputkeun kagorengan gitu disumputkeun dina tiungna kagorengan nana gerhana ge keur nyumputkeun kagorengan dina ceramah otak bieu barudak Allah badru Allah yuna ada hate leutik menyengir urang disanjung-sanjung dipuja-puja hati leutik mah nyeri nah mah geuning nyeri era parada disebut ustad sieun pagawean lain ustad disebut kiai sok sieun hape ngewa geuleuh rujit cua ngewa ka batur lain pagawean kiai nu seperti kitu bisa aya nu geus tunuh mending balik cek jamaah terada gelo ustad teh tah balik
Ayeuna rada gelo urang maksakeun sok. Tos tunu ibu. Be aing mah. Kumaha? Tita busubara ibu ngatos saha? Nunita saha? Eueuh Nunita. Nah tuh. Matak naon lamun datangna jam 11. Geus nyaho urang acara ka-4 bat datangna jam 11. Dor jam 8 datang. Ayeuna kukul heunou. Hanas jam 8 datang. Saha Nunita? Matak jelema nu bersih teh bakal cicing dina angka kosong. Kosong artina teu boga naon-naon. Ai urang boga naon? Teu boga naon-naon. Nana gerhana capetang nyarita ku Allah dicapetangkeun, dicabut capetangna saha kuring? Jelema pego. Terus Bapak MUI boga jabatan sebagai MUI, cabut MUI-na saha anjeunna? Bapak TNI boga jabatan TNI jeung bajuna loreng, cabut baju jeung TNI-na saha dirina? Bapak Kades boga jabatan jadi Kades, eureun rakyat tong nyoblos moal jadi naon-naon rakyat deui matak naha jelema teu bisa ngahargaan batur geuning urang teh si itu. Aduh ngareretan bapak paresep urang teuing kunaon ngareret bapak-bapak itu teuing naon teu ngarti urang mah. Matak naon makin pikalege di luhur aya pejabat ceuk saha pejabat ceuk rakyat. Kamari geuning nyaralon dicoblos ku rakyat jaradi tah kudu sadar ka para pejabat geus jadi teh lantaran dicoblos rakyat. Matak geus jaradi pikanya atuh rakyat sing wabuh kasusah rakyat geura susut saipan rakyat ulah nepi ka loba janji tanpa bukti loba waos nyorocos tapi eueuh buktos. Ai keur kampanye heueuh sok. Ayo keur kampanye jika nu heueuh bapak bete ibu-ibu coblos abdi pret. Geuning geus jadi mah panggih ge hese. Bener. Tah ieu nu ngomongkeun hare-hare cenah tah. Ieu tah. Lain urang tah. Tuh. Matak urang di luhur teh ternyata jasa nu handap. Matak saenggeus di luhur tong betah teuing cicing di luhur. Turun deui atuh ka handap. Hartos Pak. Naon dok tipikal legeng otak cerup sing kosong ai kosong teh teu boga naon boga naon ya teu boga boro-boro harta bana nyawa ge lain urang ku Allah dipenta poe isukan mangawe Gusti da lain abdi kieu sok ayeuna ibu geulis baheula tur ngora pan ayeuna mah datang kolot teu bisa nolak sadanyan wedak di kanalan ge da anger aturan mijud atuh berarti geulis lain nu ibu nya lain nu ibu geulis teh nu saha nu Allah la ilaha illallah teu aya ilah salian ti Allah teu aya kahayang nu hade iwal ti kahayang Allah teu aya sifat nu bener iwal ti sifatna Allah teu aya keputusan terbaik iwal ti keputusan Gusti matak manusia tong bareng jeung nafsuna tapi bareng jeung Allahna innallaha ma'ana saestuna jelema nu bakal salamet nu bebarengan jeung Allah salawasna. Nah, uring hayang lalajo mana jelema nu bareng jeung Allah? Mana nah ieu barudak hadroh bareng jeung Allah nyaho. Nah ieu ibu pengajian bareng jeung Allah teuing. Nana gerhana ceramah jeung Allah urang buktikeun. Ulem tahun hareup tong dibayar, datang moal. Geus suudon deui. Kacau dipikir-pikir. Baralik we ka itu ah. Ieu hate kuat ruksak ieu. Lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy teu datang naon makna la ilaha illallah eueuh ilah salianti Allah berarti kuring tujuan duit leungit Allah nu aya duit berarti kuring teu baleg la ilaha illallah. Ayeuna ibu pengajian ka dieu isuk ayakeun di pangaosan nu ceramah kudu ustad setempat mungkin teu jamaahna nepi ka wayah kieu nagong seperti kieu. Tah berarti kajawab ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon panasaran hayang nempo anu na TikTok. Kumaha Nabi wir la ilaha illallah eueuh ilah salian ti Allah geuning rata-rata mah wujud manusia teh nafsu wungkul sedengkeun lamun manusia bareng jeung nafsu moal balik dina hirup asli ibu rumah tangga jadi randa ngora-ngora budak jadi korban ulah nuding Allah salahkeun nafsu sorangan
Pas saya jeung salaki nafsu bijil ngocobrot kemana karep si Bagong eta ka salaki nyebut Bagong. Untung salakina pinter naon mana ngomong nyebut Bagong berarti siapa penting aing HS jeung bikangna beuki ngamuk eta pamajikan. Lol anak mamah Bagong bapak Bagong ditunjuk kuduan heuh sia anak begu gitu. Nepi ka hancur rumah tangga. Ayeuna geus jadi rana budak jadi korban salaki jadi duda ibu jadi rana kakara ngagerohan Allah. Ibu nu salah nah habet main nafsu jelema nu ngagugu nafsu kaduhungna pasti ditungtu. Coba lamun hirup bareng jeung Allah aya ka ama ka salaki wirid dirasa ama ka salaki teh subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah ama keneh yasin eta teh bareng jeung Allah salaki bakal nyamperkeun bari maca ayat kursi dari disangkana ibu kasurupan gebro duit dibere 2 juta geura jawab bari cumentil sodaqallahul adzim. Pas saya moal duit menang jadi rana moal budak teh jadi korban bareng jeung Allah teh ternyata jelema deuk disalametkeun lamun bareng jeung Gusti Allah jelema moal salamet lamun bareng jeung hawa nafsuna. Leres pemuda di dieu ditantang perang ku wilayah sejen dor geluwut hidup pemuda di dieu menang anger berurusan jeung hukum batur eleh morongkol urang menang di bangkol duana lagi areleh nya saha nu menang nu bareng jeung Allah ngeleh oh disebut pehul kira kadar disebut pehul aja yuk parehul pemuda Ciparai mah amok teu kudu amok bilawanan ge urang menang urang di bangkol itu eleh itu morongkol saha nu wirang indung bapa terus Bu otak nu alus mah ngelehan batur baeud ibu seuri geura sok salaki baeud teh baeud kunaon aya baeud kumaha ceuk salaki rada gelo kumaha ceuk ibu noh atuh betay kawin jeung nu gelo berarti aya edan kitu we cacak-cacak emak gelo masih kan aya nu ngawin alhamdulillahnya aya edan. Innallaha ma'ana teh butuh penjabaran saestuna Allah bebarengan jeung urang tah bareng jeung urang teh kumaha tah wujud Allah na awak ibu teh sifatna sifat Allah Rahman Rahim maka ibu kudu boga sifatnya ahan asihan dedeuhan. Lamun Allah boga sifat Al-Ghafar Maha Pengampun, maka ibu kudu bisa asa kampura ka jelema nu rujit, nu cua, nu ngewa, nu geuleuh, nu keumeuh, nu ngahina, nu ngaledek ka awak urang. Al-Ghafar, Allah Maha Pengampun, urang ge kudu bisa ngahampura ka jalma anu geuleuh ka urang. Allahu Akbar. Takbir, kayang mah kitu, takbir. Allahu Akbar. Kan ieu teh geus wayah teh jadi rada leutik lamun Allahu Akbar. Jadi semangat eueuh. Tapi kan bener, lamun Allah boga sifat Al-Qudus Maha Suci, meujeuh lamun hate urang dibersihkeun, batur nyen gedong milu ungah, batur meuli mobil milu tumpah, batur meuli sawah milu tanu. Hate bersih. Pan kanyataan beun kitu, batur nyen gedong nyeri hulu, batur meuli mobil ratug angen, batur meuli sawah muntaber, batur meuli motor modar. Urang keur disiksa lain ku batur, urang disiksa lain ku Allah, tapi urang disiksa ku perasaan sorak. Bener? Entah ya bapak-bapak cicing kudu gebleg ka era. Kumis panjang, janggot panjang, wibawa lalaki tempokeun. Kumisan janggotan, wibawa lalaki. Lalaki ngakal, pemajikan ngakeul, lalaki ngarah, pemajikan ngarih. Ta eta wibawa lalaki teh, kumis badag janggot panjang, baeud kerok heula. Nya kumis panjang, janggot panjang, baeud jiga lele useupeun. Mata lalaki kudu boga harga diri, kumis boga, janggot boga, buktikeun nakal, ngarah ngakeul, ngarah ngarih, lain baeud. Talamun sabalikna ieu ibu kumis eueuh janggot eueuh deuk baeud ge pek. Lucu we jiga jeruk deuk bitu. Mugur baeud nih. Di deketan teh mah. Jiga bebek kapoe. Mata tugas bapak mah ngakal lain baeud. Mata lamun di daerah lalaki nu sok ngabaeud dan pemajikan dirok isuk deui mah. TNI tugasna ngajaga keamanan negara. Leres. Cirina sabta marga.
polisi ngajaga keamanan negara bisi aya musuh ti jero. Cirina catur prasetya. Laras Pak TNI. Untung bener. Namun salah bahaya Pak. Menang ngapalkeun 2 poe teh kitu. Matak tugas TNI, tugas polisi, pengabdian terhadap rakyat, ngajaga keamanan negara, tugas anjeun. Matak TNI mau bobog daweg gede sorana. Oong di upacara. Opana! Sang saka merah putih. Orgo! Nok! TNI cobaan ku lebe kacau atuh. Atau Bapak MUI pada nyobian gerosok peueuh isuk entong MUI mah engke ditungtung Al-Fatihah ta eta MUI mah eta coba lamun Fatihah dibaca ku TNI Al-Fatihah karakter anu berbeda matak biar ditaros ku kuring Pak TNI leres siap betul make siap wae matak lamun nyangu gitu geran nyangu siap 86 coba Ustad melain gitu umi tos nyangu teu acan abi wios urang puasa we matak jarang Ustad bobok awakna begung we da puasa wae sabar Ustad mun TNI moal bisa sabar kitu geran nyangu jawab ku pemajikan siap 86 omong polisi mah geran nyangu acan priet ditilang suku aing matak polisi mah wawag dawag handaruan angkat tangan penjahat sieun coba lamun polisi kieu angkat tangan au tewak takol ku aing aya polisi kitu mah ku mik apaan pendidikan lagi pendidikan militer ujung bedil geus dicook pelor geus apal coba kuring dak ibu geus tong mah jeung hayang ka Palestina deuk naon siap jihad ke Palestina cinta ibu badai kumaha lempang tapi kada ya kolot ke pae cinta ibu badai ke Palestina sumuhun tu aya piit bedil heula teu bisa jadi datang ke Palestina ibu rek ngarepot batur bener kumaha tuh jihadna urang ka Palestina teangan produk Israel tong dibeli radrag ekonomi Israel ta eta jihadna urang wah aing ngode ka Palestina jog komo beri deuk lempang alah keun tugas ngajaga keamanan negara polisi jeung TNI bener Bu sok kades dina upacara polisi gini lapor upacara hari peringatan salah we bae lain polisi deuk salah ge atuh lapor upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun siap dilaksanakan tim Pasca Kades laksanakan wibawa negara katempo coba lamun Kades laksanakan nepi kan nama matak polisi jeung TNI adalah wibawana negara maka toong ka kantorna gambarna mau ya mau tambah polisi teh mau matak doa naon mau mak jeung mak manusia gua jadi TNI jeung polisi adalah manusia gua mau tapi bapak TNI jeung polisi bakal eleh ku urang Cimaung sabab kuring nu boga mau ampun Gusti lampurannya ceramah di kieu geus peuting gitu sabab di urang bakal diprotes karena ditungguan rameh henteu tak kitu da bubar teh bakal ditanya penting pengajian teu pengajian sanu pertama Bapak MUI nu kadua Ustaz Nana kumaha rame we geus lebih ka kitu-kituna mataknya ayo ceramah penting ge menyeun metode geuring naon nu baseuh dia ngomong kahanap ge baraseuh hujan ngompol meureun paul oh seueur teh kumujeng tahan ulah hayang seuri batur seuri kieu we insyaallah datang ka imah teh bese teh
Apaan gambaran seri ibu teh gambaran hate ibu. Ibu seserian barbara katakan berarti ibu bebas hate. Ah lamun belah dia mesem. Mesem seureun. Ta ieu mah jigana gaduh keneh ka Bang Emok. Talamun ieu mah seurina babara katakan. Apan al wajhu majru'atul qalbi. Beungeut teh buruan hate. Matak cek ilmu psikologis jelema babara katakan seuri hatena keur bebas. Coba rungsing hate diajak seuri. Bener tuh Pak. Toong bapak hajat kukuring dibaca. Bapak hajat loba duitna loba. Tapi nah ngahulang wae isuk ge loba bayareunana atuh. Matak teu pati ceria gitu loh. Padahal bapak hajat loba duitna tapi nah teu pati gairah jiga ibu eta. Apan mikir isuke geus loba bayareunana, Pak. Coba ibu-ibu teu barokah duit tapi babara katakan deuk naon nu dibayar. Nya. Matak teu satiap duit mawa ka bunga hate. Jeung teu satiap jelema teu boga duit teu bunga hatena. Bungana hate mah gumantung tumarimana eta jelema. Tarima jero. Miskin berang dahar jeung naon we. Boga duit 30.000 meuli beas 1 kilo malas 1.000 nyasa malas 1.000 ceng celengankeun atuh kumaha nyangu solo jeung kumaha eueuh deungeuna ka sawah jonge jotang babadotan pucuk sintrong leuncat takokak gares jag-jag gitu 15.000 keur nu miskin bersyukur 15.000 keur jelema beunghar dianggap sepele tak loba nu ngomong 10.000 Prabowo mah keun antep kumaha Prabowo. Kalau loba diomongkeun ku sakitu ge untung mere 10.000. Naon 10.000 ke rakyat leutik mah 10.000 berharga ke para pejabat 10.000 teu dipake naon-naon. Mata tong loba nyindiran Prabowo. Ada kurang meresep lamun presiden ku TNI teh resep. Disiplin TNI. Tak ini bangsat negara geus 38 dijebloskeun ka penjara. Tah cek ibu alhamdulillah heubo. Urang mah urang lalajo we bangsat negara antep. Ai bangsat hayam nepi ka digebugan coplok huntu. Sok si eta bangsat negara bikeun ka rakyat urang gulung lah. Urang tapang heula nu kitu nanti ku aing aral atuh da. Teu nah bangsat hayam dilemur digebugan, hayamna dicokot, duitna dicokot. Huntuna beak panona hampir dicokel bangsat hayam nah ai koruptor negara aduh didasi ku aing lamun Prabowo mikeun kalebur gulung wani teu ngagulungna kade teu wani Yohanes urang bebeakan yeuh wani Bu RW oh Ibu RW sorangan alhamdulillah boga presiden Prabowo ulu dengan wanian cek hate alhamdulillah ya Bu udah kurang mah ditewak si eta ngadon ngade ka urang ayo kitu mah ku presiden pan alhamdulillah nya koruptor duit negara geus ditarewakan bangsat negara teh geus ditarewakan yeuh mik atuh sok ngomong puas lain wani dihanap sok di luhur yeuh oh ya dibere jalan mah puas gening kami di mga hep wae sing warani nah dah beneran ting ya Pak wanita kalau baju lemah si gulung sugan masih eta mah lamun gulung kakara wani keur sosoranganan peot tong gitu irum sok kurang kosong anjing sekalipun keur jelema nu kosong bakal ngahargaan ka anjing kuring diajar ngahargaan anjing punten we singkat pun guru eta ka anjing ceuk tetangga eta gelo anjing teh nyebut nu gelo manya cenah ku guru ka anjing ha make jeung maknya toong dina kitab Kitabul Gumarom jilid kahiji bab tohat najis anjing kumah ku 7 kali make taneuh kan gitu berarti elmuna sanajis-najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalayan make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantol awak padeukeut hate rujar saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur
matak jaga nuki patut ini mau batur montok aduh ieu awak kuat jiga drum ayo geus ngahina batur eta muding ka batur si empo bari manehna nu kitu urang diteungel batur urang dikepret batur teh sebenarnya lain kalakuan batur kalakuan urang sorangan bener tuh urang ngahina batur batur ge ngahina urang nyiwit batur batur ge nyiwit ka urang matak mun batur ka urang ngahina geratanya awak urang iraha urang pernah ngahina batur ka eta hukumanana urang ge kudu ngalaman dihina atuh batur oh well aing mah asa jadi Pinocchio saban ngomong disengsirikeun terus urang teh lucu gitu kukut atuh kukut kan kudu diparaban ya kosong jelema nu kosong nuntut ilmuna bakal tina alam lain sakadar Quran lain sakadar hadis lain sakadar ti kiai lain sakadar ti santri lain sakadar kitab Sapinah Jurumiyah Sulam Topik Tijan Mantik Ma'ani Bayan lain tapi bakal berpikir sabab jeung dina Quran ge jelema nu cerdas teh ulul albab anu mikir langsung kurang pikir ku ibu teh kudu sakabeh mah kudu jiga sifat tinggi campak korongkoa nah ibu lamun salah digenggereukeun narimakeun lain ge nya salahnya gagah salah gagabah nyebut salah gitu mun salah teh tarimakeun titing maka cekolot baheula tata titi duduga prayoga bener bu aya bahasa eta tata titi duduga prayoga tataman kuring datang ka dieu ngaleuk urang dieu tataman ngegel kuring cantang tuh bisa salamet balik ka lembur lamun kuring deuk nincak urang dieu eta kuring mah deuk duduluran jeung urang dieu ngaran jeung dulur gering urang silih longok susah urang silih alang tak ayeuna abdi ka dieu bahajat heuh da jeung dulur bahanan we da dulur tatama titi titinggi duga hap prayoga muni hap prayoga tata titi duduga teh hap tangkal segitu gedena ku hafal di enek-enek naon eta ilmuna sing asak pamikiran ulah waka ngomong samemeh mikir bener bapak nyabok pamajikan geus dicabok ka karana nyeri mah dagor ibu ieu mah geus nyabok ka karananya geus sukses kuduna cabok heula beungeut urang ceuk urang nyeri tong nyabok batu ciwit heula awak urang ceuk urang nyeri tong nyiwit batu carekan heula awak urang mun sorangan naon eta panyate mau eta sorry kuat juga kereta api menawan sion duduga hap prayoga muni matak ceuk ilmu kolot baheula ceuk kolot baheula gerateangan pamimpin teh budak angon berhubungan jeung muni teangan pamimpin budak angon muning badag diangon ku budak satepak dituntun muning nuturkeun kunaon muning nuturkeun ka budak angon lantaran budak angon ngarti kana kahayang muning kunaon urang siap dipimpin ku saha wae asal nu mimpin urang siap melaan urang sarareana ulah nepi ka teu siap melaan urang padahal manehna pamimpin urang pan disebut lagi wakil rakyat ulah sakala dilebok ku maneh atuh ai wakil rakyat kalau rupa diwakilan ya. Mana nama gering ke Singapura rakyat pak fokus ngasih hese mana nama dahar ratusan ribu rakyat mah malah 1000 gejangan ya bu baik boleh ngomongin si A si B si eta ari si eta mah nya saha we hebat jadi lamun di dia pejabat kasih geung ku abdi da urang teu ngomongkeun maneh ngomongkeun lagi si eta urang han lamun aya jelema oh berarti ka aing kumaha cek abdi oh berarti babengok sia nu kitu teh
Pan urang mah judulna ge si eta, ai si eta mah nya saha we atuh. Berarti oknum. Nya. Ngomongkeun si A, si B, si eta. Ai si eta mah nya kumaha ibu, terjemahkeun ku sorangan. Mumpung aya teh di sok pariksa da moalkeun aku undang-undang ITE. Nah, si eta, ai si eta saha? Ustad geus ngomongkeun. Saha? Si eta. Kuring nanya, kanu nyedi kuring. Dupi si eta saha? Heuh har. Ai maneh kunaon? Matak bahasa teh kudu nyumput, ngarah teu keuna ku undang-undang ITE. Cerdas. Jadi dihukum kumaha urang da ngomongkeun si eta. Ada si eta mah nya saha bebas. Kumaha bapak we omongkeun ku bapak saha si eta teh. Teu wani. Termasuk budaya ge jadi guru da kolot baheula mah jujur dakwah teh make budaya itu di masjid kan budaya teh deukeut jeung nada deukeut jeung tradisi deukeut jeung kebiasaan matak baheula mah dakwah teh lewat budaya itu di masjid setengah genep aki-aki niupan mik beledu geuning make budaya eling umat muslimin muslimat hayu urang berjamaah salat subuh ayat setengah genep maghrib itu dakwah lewat nada menang pek ngan ayeuna geus hampir eueuh da loba balad urang anu nyarek teu meunang ke kituan di masjid tong sok cegekan teuing hirup oh da eueuh zaman nabina teu bisaeun nabi kikituan eta mah metode diurang. Takbiran di Arab hade. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Arab. Geblus ka Ciparai. Allah. Beda nadana ge. Wah, akbar Allah. Kunaon ibu seri sarwanya Allahu akbar Allahu akbar la ilah napas ponok itu panjang keneh hayang nepi pan make eta ha illallah bae Ari seserian ulah bari nyontrungkeun batur atuh. Si emak kuat teh jongkok begitu. Beda Arab jeung Indonesia teh beda. Di Arab kumis ponok janggot panjang sunah Rasul sepakat. Dan Nabi ge kumisna ponok janggotna panjang sunah Rasul sepakat. Tapi di Arab. Coba di Ciparai karunya kanu teu jadi. Tong ulam nana gerhana bid'ah, naha eueuh kumis eueuh janggot teu jadi mang. Lamun kuring kudu dipaksa kudu nyunah Rasul antara kumis jeung janggot, nah kumis eme deuk ditapolkeun. Kahartos. Di Arab barang dahar ku tilu ramo meujeuh nu dicokot korma. Coba di dieu. Barang dahar ku tilu ramo nu disuguhkeun angeun kacang. Cing atuh bab nu kitu mah tong digugubug ka dieu. Teu samerek teu sabudaya. Hartos. Terus Pak. Wah, mang mah keukeuh hayang jiga urang Arab. Pret padua. Di Arab tarawih nepi ka jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba 30 juz sapenting tamat tempun tarawehan beuki loba. Sobian di dieu. Tarawih nepi ka jam 3 subuh, tak ieu provokator pertama ada. Kareki imam walad dolin lila iya taraweh di dieu nepi ka subuh tibatan loba geus bubar tak karek sapoe ge isukna jelema jijing rungan nyeri suku kalau bah ditanya mangna teu ka masjid ada gelo imamna imam dicarekan lalu jeger bari make tato hiling cenah ku aing mah jadi imam dekul eta jeger make tato nu dibaca al ikhlas we haben 2 3 tawa 11 al ikhlas kabeh eta ge rakaat tahir hayang meureun Anas
pan ai jeger galak pan ngimamanana ngaret ka tukang bios kulhu deui ku sabab jelema sieun pan dijawab lajeng weh. Nah, ada 23 setengah salapan anggeus kuat pada ngagabruk tuh sangka cenah maneh nya jeger ngimaman mah hade. Tah jadi nu urang mah ibadah hade teh nu tereh. Cobaan anu nepi ka subuh tarawih jago keur datang. Berarti ibaratnya konstekna tergantung di mana tempat jeung saha nu migawe bener. Nya eta teh masukkeun maneh hayang lila. Gening eta ibu ngalaman. Iya teh nu loba tatanya teh. Saha imamna si eta mong cenah panjang cici. Iyo gening ngaku sorangan. Nuhun ibu tos jujur. Kejujuran itu modal mahal. Nuhun tos jujur. Jadi ibu meneangan 5 menit anggeus. Boro-boro mah jadi imam pengajian kan nanya ustadna, saha ustadna? Ngaku sok. Ya. Termasuk om gue ibu wayang teh pesan moral wayang adalah dakwah secara majaj. Muncul ilmu mantek majaj muncul orang Sunda mah simbol, muncul orang pinter falsafah. Jadi wayang teh falsafah hirup nama manusia matak semar muncul kuncung disebut kuncung danar wulung jumlahna salapan matak jelema teh simbolna semar kudu boga sifat Allah nu salapan netes kana dirina. Allah Rahman Rahim Maha Welas Maha Asih urang kudu boga sifatnya asih bebel. Eta semar teh. Euing. Berarti wayang ge dakwah ku cara Buddha. Mama hayang dakwah nu bari nyanyi oma ulemna oma irama. Da oma irama mah dakwahna bari nyanyi badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasa dipendam. Meren ibu sok lalajo abdi di Tasikmalaya mun nyanyi nu beuteun nu hajat teh 100 200. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula diburu atuh kini bangkai tak berguna. Aduh bapak hajat, aduh ibu hajat nuhun pangantena ka mana ieu teh? Oh iya, nah keneng teu kabita ku kolot mere. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi gede dibutuhkan di ono hajat. Ari ibu ieu. Bibi gaduh sabriji wargi. Nya sabriji seueur teh. Aya 5. Aya 5, nu nembe ka hiji. Nya 4 deui. Secepat taya 2 berarti 3 deui. Secepatnya jasa tah 2 deui secepatnya jasa sok anu rumah sadulurna wayahna secepatnya jasa dipendam karena sok bapak aya rumah saja di dulur mah kudu buktikeun secepat. Oh iya dulur keneh aduh mah damang ibu sok rumah sadulur mah wayahna aya tadi bu beunang henteu goreng ngolo. Oh iya wargina tah bapak teh beureun gaduh deui wargi saberiji. Gaduh wargi saberiji. Pan ari pahajat mah gaduh 5, tah ari bapak gaduh saberiji. Tah sok tunjuk ku bapak sok. Orang Subang nya sok anu rumah sawargi si bapak sok. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja kini bangkai ya wargina keneh ini bangkai. Oh di Subang mah Subang mana apa Gaden mana? Oh apal di salak mah tuh nya ada pernah ka ditu. Oh nyaho tapi ke besi kikituan ge anggar wargina secepatnya jasa
Ieu mah pengalihan isu ieu mah. Subang anger di penta mah kudu secepatnya. Narek ka mana deh eta? Orang nyokot heula mah ya. Secepatnya jasa dipendam karena tak burat tutong lilating karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula. Bulan Pak Ucu sok nu rumah sa Ucu udah tanya ari akang naonna wargina ya siap lah dulur keneh Pak Ucu aku urang kudu kaditu. Secepatnya jasa dipendam buruk karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula biar nu kabur heula lain di jero teh kieu ceuk salakina buru-buru mere era teh mere mah secepatnya jasa dipendam Bu RW secepatnya jasa dipendam di Subang gaduh caroge acan geus apaleun bakal dipenta ieu teh gaduh terlalu cerdas ya sarang saha ibu teh Bu Ayi sarang Paut 100 duaan nya wios lah 100 ku duaan berarti nya ayo neng caroge teh nu mana nah teu ka ciri nu ieu nya sosok RW dasar 2 Kabupaten Bandung bedas keneh buru secepatnya jasa dipendam karena tak lagi bulan Bu Hajah Lilis mobil aman ku RW kumaha RW di mobil di ditu Bu Hajah Lilis Ines iya nya teh oh Bu Hajah Ines teh eta secepatnya jasa dipendam teu tamat-tamat lagu geus menang 1 juta leuwih secepat Bu Haji Ines secepatnya lain ngowe HP atuh secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang Bu Ines itu mana diri yang semula dipuja kini urang nyaho kini bangkai tak berguna ujung ngoroh panjang laguna ai urusan lagu mah kudu mere ari eueuh nu mere mah dipanjangkeun ke lagu katikoro bea badan pun tak berhekar ya ge secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja. Bu Hajah Ines di mana? Di Manggung. Oh Manggung Harja. Satu desa sareng ini. Oh jangan tijalikeun ya. Atuh da bahasana Indonesia urang teu ngarti. Awas jangan main sisi balong nanti tiga jebur kayak itu. Awas jangan main sisi solokan palid keh. Kurumuy akina ti Manggung sarua cucu kakek dicari-cari gok di dia jadi kitu gitu. Thank you. Mangga Waler, thank you. Sami-sami cenah euy. Nuhun nya sing sarehat. Lahir batin dunia akhirat parak. Sade. Iya. Sawerekeun ka dinya. Maksudnya kumaha? Oh pasianu dipangkar. Nah anu ngesangna urang. Lain eta dia menang teh. Tah turutannya jadi lamun nabeuh nu kieu ulah ditamatkeun kira-kira eueuh nu mere eureun balik. Tempo ieu lagu teu tamat-tamat geus jutaan kieu. Ieu mah meureun tamat wae nya laguna nya. Tah gede mun Manggung diteun batur tong ditamatkeun eueuh nu mere kitu adek balik kitu we.
Kan insyaallah metode itu mau payu kayak itu nanti. Nuhun bajaina sing parajang umur, sing parak milik deket rezeki anggang balai ta eta teh doa khusus anu mere. Ai nu teu mere mah sok we ngadoa soranganna. Jadi menang teteh ceramah bari ngalagu pek bae ngan kudu ahli saha eta raja dangdut Rhoma Irama mata gerak taong ku ibuna da Rhoma Irama ajakan kabehan. Hai manusia teleng teng 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 hormati ibumu yang melahirkan sing cereg atuh lain heuras genggerong gitu musik teh. Ampun. Jadi mata Rhoma Irama geus disirian ku Allah mata pasti we jadi raja dangdut takdirna anjeun. Kebetulan lagi cerita tangan aja tuh Tita Jong wae make nada Rhoma jatuh Tita Jong Salamun Bu RW teguk jatuh Tita Jong aduh matak biheung jadi penyanyi nu kieu Rhoma Irama mah jatuh Tita Jong kayak gitu mun kuring jadi kenek alus Bandung Ciparai dua deui cu dua deui jadi kenek teh coba Rhoma Irama jadi kenek bahaya. Juga bayang jadi kene Bandung Ciparai timpah urang dieu bari keureuy Al-Fatihah wah matak jelema mah geus pada boga takdir masing nya geus teu kudu riweuh kuring kieu takdirna heukeun bah tong sirik geus takdirna nya Pak matak abdi mah teu hayang jadi kades nah sieun lain takdirna cobaan orang seminggu jadi kades bengi cobaan atuh kades jadi ustad riweuh tak geus we da Allah teh geus nitipkeun sagala-galana jeung takdirna jeung Allah apal rasikona jeung Allah anu ngajagana termasuk mapatahan panganten ku budaya mun peuting sok ngayakeun ngeuyeuk seureuk lamun beurang sok ngayakeun mamalengse bongkar eta teh sangkan rumah tangga sakinah mawadah warahmah ayat Qur'ana Arum ayat ke-21 wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Gamarkeun kalau tengah peuting sok aya ngeuyeuk seureuk geuning. Aibu ngalaman nya ngeuyeuk seureuk kudu aya seureuk dibeuweung diutahkeun beureum. Naon eta rumah tangga teh asa pamikiran lain modal cinta wungkul kudu dahar abeun cinta biasa eueuh modal anggar lalaki kudu usaha lain cinta we teh dek berang-berang ngayakeun walengser kumaha ceuk walengser bagjat temen pana balengser teh tadi sabaraha mayar ka itu mahalnya matak naon mun abdi atuh diborong da bisa abdi ge bagjat temen mo sok pemuda bisa nu joget sok bagjat temen mulia temen anak Bapak hajat ngaharewos asa halus ieu jeung tadi tong kitu nuun wilujeng rawuh dianti-anti kamari dilanglangan kasimpangan nu kasep satuhu teuing nuun satuhu amanah heula akhirnya terek mereka dia gitu kalau kabur di papag antayan mojang diibingan digendingan dirampakan rampak kendang haturan nu kasep sumping udah tuh pengantin gak sebut kasep-kasep gitu nu nyarido nu goreng sumping banyak gitu nun haturan teng tong teng peletuk cek juru kawi
tong milu ngarenghapan abdi nu rek nyanyi nabe ku carentilna ya ibu-ibu urang ngarenghap milu itu cicing mah cicing atuh meuni Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran nyebat asma ning puru ning pangeran Asep mimiti diburuk dangukeun lamun dina panitia mah kurang persiapan gitu Asep mimiti diburuk dangukeun kudua cepil simpen di mana nu jembar acan datang ka dieu acan Islam ngabogaan ciri-ciri nu moal pahili umat Asep ulah lali patokan tina agami tong lila teuing atuh runtuh busuk kaburu amin runturun jati rahayu kaluginaan rahayu kasalamet kalah cingok dok kasalamatan nu jadi di mana heula dia nyokot nu jadi ciri nu pasti hah? Nara duit hayang di video baedang di delete wur awur beasna di awur embung ari ieu mah hoream teh awur beasna di awur ibu lalajo kuring jiga heureuy padahal eta teh papagah palabah ngaburkeun beas jeung ngaburkeun es bonbon ngan ku kolot baheula disumputkeun rumah tangga sakinah mawadah turutan ngaburkeun kolot baheula kunaon meukeun jeung ngaburkeun beas tah tugas lalaki teh kudu ngabur ka pamajikan kunaon tugas lalaki teh ngabur mata kolot baheula mere simbol wur awur tah lalaki teh kudu ngabur ka pamajikan ngabur lahir jeung batin lahir kudunya imah page baju teu dar seubeuh hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoa hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan magra nyangu tabeasna magra masak tapasakeunana magra balanja yeuh artosna jongjon ibu lamun gaduh caroge kitu jongjon ibu bawa kana Quran disebut sakinah acan sakinah geradi obat Aiwan nu mana Aiwan oh sane nah jadi teu ngaraku ngaran Iwan buat bingung orang cuk itu iyo cuk iyo itu pokoknya mah nu ka dieu berarti Iwan kajeun dadi ngawurkeun beas teh tugas lalaki ngawur ka pamajikan imah pageuh baju weuteuh dar seubeuh hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoa bener bu lalaki ngakal pamajikan ngakeul lalaki ngarah pamajikan ngarih jongjon rumah tangga udah ieu kumaha paingan pamajikan baeud lamun pamajikan baeud lain salah pamajikan salah bapak salah ku pamimpin maha pamimpin mah wayahna pamajikan baeud ulah loba miluan baeud komo pamajikan baeud tong ditanya nu baeud ditanya ngaran salangap kunaon mah baeud ku sia tuh nya cik urang oge mata lamun pamajikan keur baeud lalaki adalah pamimpin ngakal mikir aya naon awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang dira toong padaringan geus beas kosongna kosong beas kira toong lipstik geus
dekok tengahna gerah toong wedak geus tinggal sisina gerah toong duit pamajikan ku geletekan 10.000 maka bapak sadar kunaon pamajikan bae karena kekurangan urang ge kue diuk bapak teh gigireun cabut duit 2 juta mah tong bae bapak menang usaha aya 2 juta kumaha cek ibu royum papa cager mata tugas lalaki mah ngabu sabal cakep sabalikna tugas ibu nalika lalaki geus ngawur narimakeun kana pamere salaki sugemakeun hatena bungahkeun dirina ulah dirungsingkeun da tugas ibu lalaki datang ti panyabaan papak nalawang pantau kumaha ceuk ibu bapak geuning sumping rengkuh gitu ulah kieu wae cokot leungeunna suntangan gek diuk salaki dina bang baru cokot cai anu tiiskeun bae teh make gula dikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapana cai teh cai we jeung gula-gula acan suruput ku salaki diinum katempo jiga nu amis ternyata nu amis lain gula nu amis teh budi pamajikan ka salaki tah well bener geus kitu bapak bili teh acan asar hayu urang ka jamban anterkeun anukna sabun jeung odolna dekul salaki mani beres mani ibu siap sarung koko jeung kopea kebutkeun sajadah dekul salaki salat beres salat tuluy ibu kaharep deuk naon nyuuh nalahunan salaki bapana hapunten jisim abdi capek lungseri utunu geuning bapa melaan abdi puputon kemang kedaton buah kolbu cengcilman jiwa hormateun abdi dameun abdi hapunten bapak ibu maleung ngalajo ceramah ngan teu kalakan nempo bibir urang eta ku capetangna cenah eta nu kat kieu itu muhajah Ines kieu kana bibir teh eta cenah bari hareos eta ku capetangna jadi teu ingat teh seperti gitu bapak hayu urang ka dapur urang neda sasarangan da mage teu acan neda leos ka dapur bala-bala ngan sasiki kurupungan sasiki tempo huap salaki sagede peureup kunaon ngeunahna salaki dahar lain ku deungeun sangu tapi ngeunahna hate digeunahkeun ku pamajikan kajen daging hayam nyampak sate aya tapi ibu ngocobrot wae moal asup kana beuteung usaha leutik aya barang lebok jeung sate we jeung sate sero sugan mah moal asup kana beuteung kana ti koroge hayang ongkek matak ngeunahna salaki ibu jimatna ngegenahkeun hate salaki ngan da hampura atuh da ieu ceramah teh jero teuing Pak MUI da di tempat-tempat teh apa we nu kitu tak komo BRW mah teu pisan jadi salaki datang teh ngado nagog menang duit teu cek salaki teh boro-boro make mantong ta eta nu paur jadi salaki ngabur ka pamajikan pamajikan narimakeun kana pamere salah dua nu diaburkeun ku kolot baheula es bonbon teh permen permen rasana manis asam asin rame rasanya nano nyai neng jang rumah tangga teh moal amis umur pahitna peheurna lana hasil bakal karampak sararea ayeuna sugema masuk rumah tangga karek sapoe antosannya 2 minggu pahit peuheur ladah haseumpan permen pak permen mana nano rumah tangga teh mah jemuk keur nu resepkeun muji keur nu ngewaeun ngahina sing kuat parahuna cintana ya atuh mik ya memeti mah rumah tangga jiga nu hareueuh pon kumaha bobogohan manggil ge Hani Bani Sweetie Darling Beb keur bobogohan geus kolot kieu mah teu butuh boba bebeb nu penting rasiko gede salaki datang beb aya duit teh dibere kumaha cik ibu pret nu gelo kemana ibu ka zaman nah pengajian jeung urusan jeung zaman nya mimiti manggil oge Hani Bani Sweetie Darling Beb geus rumah tangga mah teu butuh ku boba bebeb nu penting rasiko bener ceptot tajong kumaha keur bobogohan kamu sakit kumaha budak awena ih kamu perhatian banget sama aku coba nu kolot kieu jetot tajong kumaha cek salaki ibu eta batu eta cokor neuleuh atuh bakal karampa eta teh keur bobogohan ini mau motor beborot-borotan bari butut nangkep dibonceng kuat nongeng we mogok dorong kuduaan coba nugus kolot kieu dibonceng ku motor butut ngagajelang harita keneh motor dijejak ganti cek aing oge atuh bener
matak pahit peuheur lada asem rumah tangga simbolna adalah permen. Tah permen teh pahit peuheur lada asem rumah tangga bakal karamba sing kuat parahuna. Ya. Ulah gampang-gampang bulah pancet gedenge bangkong di waro. Nu ngewa mah ampura ukur ngaheotan. Nu resep mah ukur muji. Eueuh pangaruh deh puji jeung diheotan. Eueuh rumah tangga mah kumaha kurang duaan. Hareup Bu. Sama tak tanah tong lu pada ngedenge batur. Ayo bapak hajat halus prinsipnya dengan adanya batu hajat oi abu hatu ade Astrid 18 juta abu hatu wayang dadan sunanar-sunarnya 60 juta cek bapak hajat siap nah ayo nyebut siap bapak katakan isuk jebleh ngagugu batur teh coba lamun kieu hajat oi saha ustadna kana gerhana rek sabarang amplopna da ustadna nama tarang ngahargakeun sadi berena tapi edek merek gitu Pak. Hah? Amanya ya dipotong ti ditu. Entong atuh. Ulah dibalik tunggu dia memenang udunan. Ampun ya Allah. Tuh. Nah, rumah tangga teh gitu, Ibu, bener Bu. Puting-puting jika hareueuh kamu udah tidur belum? Berbobogohan. Ih, kamu perhatian sama aku. Ya riweuh. Coba geus kolot kieu, loba tanya Aisyah Badui. Udah makan belum? Ih, makasih ya, kamu romantis. Kirim beas, Udin, lain loba nanya. Nah, memang dahar teh kudu ngalebokan cinta. Bisa gitu. Matak sakinah mawadah warohmah tebus ku hidup hiji salaki kudu bisa ngabur lahir batin lahir dunya na batin agamana tugas lalaki ngajarkeun salat tugas lalaki ngajarkeun zakat tugas lalaki ngajarkeun ilmu agama lain ustad lain kiai lain ajengan nu boga kawajiban mah adalah salakina nyau ibu di kurang mau teh nyegag. Nah, ada ibu boga salaki ka salaki begitu. Lahir batin, ai batin mah agama. Mah, tos salat teu acan. Ibu kudu atoh lamun boga salaki kitu. Teu acan aya engal netepan, ngarah engke di akhirat bareng. Geunah boga lalaki kitu. Da ieu mah lain atuh mah, geus salat napa natik sok we maneh salat mah. Lain kitu pan penting cek ceramah negarana lalaki teh kudu ngalingan heuh sia we keur eling power dicondong salakina adan subuh teh nyontohan Allahu akbar tanya ku ibu anaha adan gerhana tepan urang subuh romantis dunia akhirat cobian Pak engke subuh adan Allahu akbar nah ada pamajikan ngodonjeng masjid aya der adan di dieu dah siapa nyeniran adana atau gitu nah RW nepi ka gitu lalaki teh nyontohan ka pamajikan pernah ibu dipangadankeun ku salaki hah acan eudeup moal teh pernah ibu dipangadankeun ku caroke henteu bae kamari mah kuring ceramah di Sukabumi di Jampang Surade Pak pernah mangadankeun ke pamajikan abdi iraha bahasa pamajikan maot si eta mah rajeun adan nungguan maot heula ayeuna papagahan pamajikan salatna zakatna saumna ibadahna lalaki tertanggung jawab dunia akhirat lain nyarenkeun ka ustad kiai sarenkeun ka awak urang ulah aing ngeunahna ku ilahi ai teu ngeunah dibikeun ka ustad ream bener Bu dua tilu awewe boga tugas idza nadorta ilaiha sarotka di mana di red masket itu bopi kasono nih betul cuma galenyu semeh darah dia harus budi hade basah nya bu yang neswan bibir urang deui cuk urang oge ya orat idza nadorta ilaiha sarotka di red masket itu posono imut lucu galenyu semeh darah dia harus budi hade basah kasaha ibu kaca roge jadi ibu dandan ker nyakit bening darang dan ibu meker ojek online
Dangdan ibu teh keur salaki ulah keur batur ai pengajian kuat sagala disemprot dada beuteng kabujur-bujur di parfum coba di imah kuat bau hangru tuh ulah kitu ai ka batur nepi ka halus ai ka salaki sorangan segala dibuntal keur awak badag segala dibuntal aduh kuat asa hees jeung dreum dangdan ibu teh keur salaki ngan ibu ge sarua dangdan lahir dangdan batin dangdan lahir wedak lipstik dangdan batin someah ka salaki aya nu kitu someah dek dihargaan ku saha salaki urang lamun lain ku pemajikannya tong sok hoak wae ka salaki engke weh di RT-keun engke paseana engke tah cenah kudu someah ada aing mah cenah geus someah maneh nu acan pasea ieu sagedeung deui bisa moal Iza nadorta ilahi asaratka direret kudu masket ditempo sono mata lalaki teh geus teu hayang nempo apa saja nah nempo ibu geus cukup artis dangdut goyang kanan goyang kiri teu hayang nempo nah di imah ge boga nu goyang kitu artis goyang depan goyang belakang goyang kiri goyang kanan di imah gebog cau alah ejek nu hajat tadi ngawangkong heula tuh geus silih kepret iraha cenah maneh bebeja ka ustad pan nga-WA heuh pahajatnya nah ieu mah kuat kaciri pisan pengakuanana teh kaciri pisan cenah mah kudu ngomong ka ustad lalaki nempok anu make kolor ponok ibu tong amek ulah galengpang gampang galak timuru tanya awak urang kunaon lalaki resep ka batur buah urang aya kakurangan tanya salaki resep ka ditu resep nah make resep tuh tempo di kolor tadi itu duit rek naon deuk meuli kolor juga itu dekul ibu di kolor di imah tempo salaki kuat nyuluduk jiga domba Garut tak datang ka imah lain kudu ku amek jieun solusi batur buukna di beureuma nah mana resep ka ditu tempo mah kuat di beureuma ibu ge sok keur saurangan meunang pek bae ibu komo geus wisan beureuman sakali kagok buat jiga ku guludug nah pernah kitu ibu lalajon di ku guludug kitu pek keur salaki mah pek ngan ulah apaleun batur hartos maksud kuring da urang ge nya ge ustad cek batur ream boga pemajikan digagami saben di dapur wayahna masak di kolor digamis kumaha cenah ai kaluar ti imah digamis mah kudu jiga guru ngaji ai di imah kumaha maneh dek kitu oge bae kumaha Bu tak alus tepernya ira bade nikah eta ibu ira rek maot apaan jawaban bakal sarua ira harek nikah kumaha takdir ira harek maot matak teu kudu nanya ka urang sok we ibu teh untung geus peuting cerdas keneh eta pertanyaan nyuduhkeun sebenarnya mah untung dijawab ku dirina sorangan dua Ida amar taha atau atka di mana dititah wajib patuh ibu buka surga di mana di salaki ibu teh di surga salaki ibu surga ibu teh buka surga di balik perintah suami mata istri soleh mah kajen keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas mah kemana tunuh wios aami warang mangga eta soleh punten abdi mah keur ngomongkeun nu soleh lain ngomongkeun hajah Ines lain nu soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas sabab apa surga dibalik perintah suami nu soleh teuing merek ieu jigana merek ieu mah lain kitu lain keur tunuh dititah buringas keur buringas dititah ngadak-ngadak kuno maka mananya sare atuh lain ngebecos we kana TV eta geus 10:30 apa cek salaki teh pangniukeun kopi dapur jeung maneh teh deket maneh kokod ku sorangan deuk sare
Berang diri dieu peuting di kieu-kieu. Siapa Belanda hidup tengah jajah weh. Salah gede. Mata teangan ku bapak istri solehah mah istri nu patuh ka suami. Bener Bu? Kumaha Bu? Jarang. Bener Kang? Bu, bener. Tadi nama kadieu terek neangan jodoh pek geus abah kitu mah Korea. Tilu hafizat ka malik ka nafsik kudu bisa ngajaga ngariksa diri keluarga nalika salaki keur jaga kahormatanana. Kahartos Ibu. Ulah keluar ti imah tanpa aya salaki, ulah ngasupkeun jalur lain tanpa aya salaki, ulah pernah deket jeung lalaki lain tanpa ayana salaki, ulah someah ka batur tanpa tapi baeud ka salaki. Ari jeung salaki keur pasea, ai jeung batur, ieu bebereukeuteukan hayang meletok ku mik. Bener teu Kang? Tuh tempo cek si Akang bener berarti ngalaman. Ayo urang mah teu ngalaman da can boga pamajikan. Ulah someah ka batur ai ka salaki keur baeud, ta eta teh raja wisuna matak dicapekkeun. Mun bisa boga masalah jeung salaki anggeuskeun heula, ieu mah jeung salaki can beres jeung batur geus senyum-senyum ramah-ramah gitu. Ai mah hayang ongkek nembo awewe kitu patuh. Urang terek curhat, kunaon kitu salaki curhat ka lalaki sarujeun hayang minta dikawin. Kita kurang mata HP tara pernah ngaladangan jelema curhat sudi. Pak Ustad bari curhat ka Mamah Dedeh lain ka urang. Curhat ka urang. Cing teh bab naon Ibu? Bab rumah tangga teh nyaho. Pan acan. Acan kan? Sedih euy. Sabaraha tahun geus Pak? Hah? Astaga durung nanya. 25 geus menang jodoh, 40 acan wae. Geus anggape tidak pernah bertanya. Ta eta tak. Mah sok bae. Deuk tadi ge jug bae. Tisu banget. Ibu ti Subang, bade uwi ka Subang sareng saha? Oh aya, atuh mending hayu jeung abdi uwi ayeuna bareng da saarah. Abdi Cimaung ibu belok ka ditu. Oh. Iya mah. Kakara nu rek balik kuat loba kahayang bari keur ceramah dieureunkeun heula aduh. Abong mere 100. Sok. Asa kakara sapanjang ceramah nu rek balik minta dipoto. Heeh sok-sok. Buru keur ceramah ieu teh. Mung Hafidhotka malika wa nafsik, jaga riksa keluarga kahormatan lamun salaki keur ulah coba-coba keluar ti imah tanpa bareng jeung salaki, ulah coba-coba barang bere harta salaki tanpa izin ti kahartos Ibu. Atau bisa aya ibu-ibu nu pedit mereka masjid eta teh salakina nu nyarek. Jadi nu pedit lain ibu, salakina. Temenang. Neng dia wawartos heula bade masih ngadi wawartos heula teu kacaroge. Henteu, bae lah da geus dibikeun bae teu bebejak ge bae. Geus kagok. Tak ayeuna wayah nanya tina si ceramah ulah mere duit ka batur tanpa izin ti salakinya. Tapi mah teu izin heula nya, keun bae keun. Bae. Geus kagok dibikeun. Sok talar ku Ibu tah tadi diomongkeun. Seri pang tarikna, balik pang heulana. Kamana Cek? Lain kakara pengajian di Ciparai kupi keserian wae. Asli, nurek balik ka Subang izin, minta izin bade uih tapi hayang dipoto heula. Atuh urang eureun nepi kaloba iklan. Dieu nu seuri tarik balik pang heulana. Tah ieu deuk naon teh ka dieu? Nah, lain milu ka Subang. Lain ka Subang. Saha nu nanya?
bahaur. Bener Bu. Patuh ka salaki, terus dangdan keur salaki, patuh keur salaki, ngajaga kahormatan tugas saha? Tugas neng. Tugas neng. Ah, ya mah lungleng jeung euy. Dangdan keur salaki, patuh ka salaki, jaga kahormatan tugas saha? Nah, anu tugas lalaki berena pako lahir batin, lahir dunia, batin agama. Kedua tugas lalaki lain sakadar ngawur lahir jeung batin, tapi wayahna nu ngaran lalaki mah latado teu meunang gede amal. Sabab ieu si keneng dibikeun ka ujang lain keur ditampiling, lain keur dikepret, lain keur ditajong, tapi pek grafi ka nyaah saperti anu bapana mika nyaah ka diri. Pikiran teh ieu ladang nyaah kolot, da ujang teu nurunkan modal saeutik-eutik acan. Justru ujang teh anu digeunahkeun ku mitoha sakolana ku nu hajat, saragamna ku bapana, kantongna ku bapana, geus gede kawin ku ujang. Aduh nepi ka ngeunah eta minantu. Cing pa minta ganti lah urut ngurus ieu. Moal pernah minta ganti kitu kolot kikian ieu teh bayareun gede. Ieu tukang hias di kiki itu mahal. Jasa saha? Kolot. Ieu background di kiki 20 juta mah uang kumpul. Padahal cuk urang mah ku terpal jadi. Tuangeun sabaraha jutaan, hajat sabaraha jutaan, can hiburan lengser sabaraha jutaan. Aya dangdut. Tuh sabaraha jutaan. Tuh hiburan naon wae. Dangdut. Oh jadi pangosana hiburan gitu. Oh pangosana 2 kali. Di mana Neng? Di mana? Sinapa? Oh orang Cina, Sinapa? Oh jadi 3 kali pengawasan. Oh iya kesami. Jadi kada terencana. Tanu panganten teh. Oh, alhamdulillah nya. Keren barudak. Naon ibu? Sok minum riweuh. Jadi pengajian itu 3 kali. Aduh, gue sabaraha tahun eta 3 kali. Candang duit. Modal saha? Modal kolot menta duit balikeun ku Neng henteu. Kolot mah menta nage ka Neng sih beak harta beak bana nu penting Neng runtut tahu sauyunan ka saya jadi saleuwi ka darat jadi saloga rumah tangga sakinah mah wadah warahmah. Kolot mah beak harta beak bana ridho asal nempo anak awet na rumah tanggana. Leres Pak. Ngan lamun isuk jaga Neng ya to papaseaan berarti Neng tengah hargaan perjuangan kolot di kieu. Hanas we ustad 3 ayeuna rak henteu pret. Mata wayah nanya kudu arawe mental sing karuan mun pasea lalaki nu kudu bisa ngajaga perasaan pamajikankeun pamajikan deuk bae deuk galak deuk kitu deuk ge urang mah kudu jadi pengalah kudu era ku TNI ge bobog daweg ku pamajikan mah anger we ampun mah Pak bener gitu nah saha istrina aya di dieu. Oh, Bapak TNI titah perang wani bedil deceklan siap papanggih salingkuh ceuk salah pamajikan awas ampun mah mata urang-urang lalaki mah kudu jadi orang mengalah keur meunang keun we ieu tah antep we cenah baeud. Nah sadar urang dilahirkeun teh ku seorang ibu jadi lamun urang teu ngalawan kanu jadi pamajikan sing inget teh kayeung urang nganyerikeun pamajikan sarua jeung nganyerikeun kolotna. Aya teh lalaki nu prinsip gitu. Yuk. Duaan ya Pak ya. Ah, kalau mun itu nu opatan teuing. Ya Allah ampun. Capek ya. Aya Pak ada KM tadi dia. Ada KM masih dia Pak. Ah, kabeli dia Pak. Ada KM. Rek dibikeun. Dua kilo ya. Berapa? Dia 2 kilo 4 5 genap 7 8 8 10. Berarti kudu gope 50 ewang.
hiji dua tilu empat lima bener 50 lah rokok mana pada KM oh ayah dua deh KM mana Ustadz Alo mana Pak Ustadz Alo oh itu hiji dua tilu empat lima enam cicing 7 8 salapan 10 Allah lupa 1,5 juta ibu kayak itu 500 berarti hiji dulu nyau ya dua tilu empat lima ya 500 mangga berarti oh nya ulah nyium tarang nyium tangan hiji dua lima bener 500 si aya menyentil ada KM teh dua ada KM jangan tanya apunten abdi apunten bisa nabi ya nya alah sok simpulkeun ku ibu ukur cak hah atau semua terpa DKM kurang ge apal RW mah loba nu merhatikeun warga coba masjid kentengna potong ge kuat nu merhatikeun acan aya DKM dituding wungkul hos mah eueuh DKM-an kumaneh atuh aya apal kenteng bocor mah benerkeun kumaneh lain nuding we DKM teuing pada kayak masa kawakilan nya ngan abdi biheung diulem deui kaduli teuing sami-sami beragam nuhun mangga nuhun doana sakitu anu kabeh hatur bobosokanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar sampurana paralun anu kasuhun nu ninggali di pamrih hampura anu ketedak luhur saur teu ka ukur sabda nu teu ka ungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.